Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna lillahi ta'ala sanyana eta tetep pikeun Allah ta'ala. Aqwaman aya pirang-pirang kaum ihtasahum anu ngakhususkeun atawa nangtukeun Allah bin na'ami kana pirang-pirang nikmat limana fi'il ibadi pikeun pirang-pirang kamangfaatan pirang-pirang hambana Allah wa yukirohum sareng netepkeun Allah wa yukiruha sareng netepkeun Allah kana nikmat fihim di itu ibad ma badaluhu ma kana perkara badaluhu anu geus masrahkeun ibad ma badaluha anu geus pasrahkeun ma kana perkara badaluha anu geus masrahkeun ibad kana nikmat paida manauha tuluy di mana-mana nyegah ibad kana nikmat nazaaha tah nyabut Allah kana nikmat minhum ti itu ibad fahawwalaha tuluy mindahkeun Allah kana nikmat ila ghairihim kasalian ibad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Abi Dunya an Ibni Umar katampi ti Ibnu Umar. Innalillahi sayaktosna eta tetep pikeun Allah taala malaikatan aya malaikat fil ardi di muka bumi tantiku anu ngomong ieu malaikat ala sinati bani adama kana pirang-pirang letahna anak Adam bima kana perkara fil mar'i anu aya di hiji manusia minal khairi nyatana tina kahadean wasyari sareng kagorengan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Inna adama dzunubi sayaktosna panggedena pirang-pirang dosa indallahi mungguh Allah rajulun eta hiji lalaki tazawwaja anu kawin ieu rajul imro'atan ka hiji awewe palama qada nalika nyumponan ieu si rajul hajatahu kana pangabutuhna ieu si rajul min hati itu imro'ah talaqaha tah nolak ieu si rajul ka imro'ah wa zahaba sareng indit ieu rajul bimahriha kalawan maharna ieu imro'ah wa rajulun jeung lalaki istamala anu ngagawekeun ieu rajulan ka hiji lalaki pa zahaba tuluy indit ieu si rajul ajrotahu kalayan mawa buruhna ieu si rajul anu kadua. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi. Innalillahi ta'ala sayaktosna tetep pikeun Allah ta'ala malakan aya malaikat muwakkalan anu ngawakilan biman kajalma yaqulu anu ngomong ieu man ya arhamar rahimin kana lapad ya arhamar rahimin paman mangkari saha jalma qala eta ngucap ieu si man kana ieu kalimah salasan kalawan 3 kali qala tah ngadauh lahu ka ieu malaikat ieu si man saal malaku malaikat inna arhamar rahimin sayaktosna zat anu pangasih anu arasih kabeh qad akbala eta nyata madep ieu arhamar rahimin alika ka anjeun pasal maka kudu menta anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakimu Imam Hakim an Abi Umamah katampi ti Abi Umamah. Innalillahi ta'ala sayaktosna eta tetep pikeun Allah ta'ala ma ari perkara akhodaha nu nyondak Allah walahu sareng eta tetep pikeun Allah ma ari perkara atau anu maparin Allah. Wa kullu syai'in sareng ari saban-saban perkara indahu eta tetep disandingan Allah bi ajalin musamma kalayan ajal anu ditangtukeun pala tasbir tah mangka kudu sabar anjeun wala tahsib sareng kudu gawe karena Allah anjeun. Rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Majah Usamah bin Zaid katampi ti Usamah bin Zaid. Innalillahi ta'ala sayaktosna eta tetep pikeun Allah ta'ala aniatan aya hiji wadah min ahlil ardi ti ahli bumi wa aniyatu rabbikum sareng ari wadah pangeran aranjeun qulubu ibadihi eta pirang-pirang hatena hambana Allah as-solihina anu saroleh kabeh wa habuha sareng ari pang dipikacintana qulub ilaihi munggu Allah alyanuha eta pang leuleuina ieu qulub wa araquha sareng pang bagerna ieu qulub. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tabrani Imam Tabrani.
Innal ma'a sayaktosna cai tohurun eta suci la yunajjisuhu eta la yunajjisuhu henteu nganajiskeun ieu maun henteu nganajiskeun kana ieu maun naon syai'un hiji perkara. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Sa'idin katampi ti Abi Sa'id. Innal mu'mina sayaktosna jalma mukmin la yanjusu eta henteu najis ieu mukmin. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Innal ta'imi sanyana eta tetep pikeun jalma anu mere daharan. Dahareun asyakiri anu syukuran minal ajri nyatana tina ganjaran misluma eta saperti pantarna perkara liso imi pikeun jalma anu puasa aswabiri anu sabar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Hakim Imam Hakim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Innalikulli syai'in sanyana eta tetep pikeun innalikulli syai'in sanyana eta tetep pikeun saban-saban perkara hakikatan aya hakikat wama balago sareng teu nepi saha abdun hiji jalma hakikatal imani kan hakikatna iman hatta ya'lama sehingga nganyahokeun ieu si abdu annama kana sayaktosna perkara asobahu anu keuna ieu emak ka abdu lam yakun eta henteu bukti ieu emak liyukhti'ahu eta nyalahan emak ka abdu wama sareng sayaktosna perkara akhto'ahu anu nyalahan ieu emak ka abdu lam yakun eta henteu bukti ieu emak liyusibahu eta keuna emak ka abdu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Abi Darda katampi ti Abi Darda wallahu a'lamu bissawab.